Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidina Budi abi khalaqilati hadisi. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghah idhaman fa kasawnal idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-ayah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan misali tsumma yakunu mudghatan misali tsumma yursalu ilaihi malak fa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakirin aw sa'idin al-hadi. Sabadana bikin abdi muja Allahan makawasa wa muji Allah ilahi robi diwuk kumosin salawat karena birang sadayana Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakula wargina kapara sahabatna kait bau sahabatna kapara ulama kapara wali salajengna kaburu-burang sadayana anu saya kajabi anu disuruhkeun urang sadaya ya Allah taala nyata hoyong kalungsuran ku pangampurana di Kangjeng Nabi hoyong kalungsuran ku syafaatna di para wali hoyong kalungsuran ku karomahna di para ulama hoyong kalungsuran ku barokahna kejalaran kitu pamugi-mugi anu namina pangampura anu namina syafaat karomah barokah kuberkahna muja tina muji Allah taala dingakeun shalawat kapaduka alam Kangjeng Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipaparingkeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus mugi-mugi tinggi samplokeun ka calon murang kali anu nuju dikandung kudu janten ibuna salajengna kanu janten ibuna miwa kanu janten pisalemen ramana jeung kawargina berhenti salonan rancukna mugi-mugi saya dina pangampura Allah saya dina syafaat Rasulullah saya dina karomahna wali dina barokahna para ulama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha tasawunya nume nusul kalam pun Allah pengatur waktu pengarah acara kemuningakeun ulemna urang sadaya kabumi hujah tak penuntung abdinya saya kajabi nyata hoyong dijodoh doa disambung doa urang sadaya resna bojona dibikeun ka waktu ayeuna nyata kaping genep dinten Jumaah kasih Sawal Idul Fitri keneh ya parantos sugi yuswa kandunganana kana opat sakit sakumaha urang pada uninga resna
dina waktos opasasi teh Allah Ta'ala nangtoskeun nangrupi takdirna pikeun eta calon urang kali sakumaha Kangjeng Rasul disaur anu diriwayatkeun hadisna ku Sayyid Abi Abdurrahman anu nami aslina nyata Sayyid Abdullah anu kagungan rama nyata Sayyid Mas'ud radhiyallahu an. Kangjeng Rasul misaur anu pisaur Kangjeng Nabina inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Urang sadaya ku Allah Ta'ala dikumpulkeun kalawan kakawasaanana dina patuangan ibu-ibu urang sadaya nalika jadi nutfah nyata nalika dia jadi saimani waktosna ngawitan 40 dinten sabada 40 dinten sumaya kuno alakotan telah jadi gesis dinten sabara waktosna 40 dinten tos janten alaqah sumaya kuno mudghah salajengna ku Allah Ta'ala kawasaanana diproses salamu 40 dinten deui nyata jadi mudghah atasan mudghah teh nyata daging jumpal sabada dina saimani 40 dinten salajengna janten geus anu kental salamu 40 dinten salajengna sabada geus anu kental eta proses 40 dinten atau Allah tali jantenkeun daging jumpal sabada jadi daging jumpal sumayur salu ilahi malak Allah Ta'ala nutus malaikat anu eta malaikat ku Allah Ta'ala dipaparinan tugas nyata tugasna pikeun ngalebetkeun ruh ka eta daging jumpal teh salajengna payan puhu ruh bahasa pupayan puhu ieu mudore kasupan ku pajawab biasa nama nyu tapi anu dimaksud ieu mah sanes nyu tapi ngalebetkeun eta malaikat kana ruh kana lebet daging salon timurang kalikeun anu dibarengan ku kakawasan Gusti Allah bayan puhu piruh mangka malaikat kalawan parentahna Allah ngalebetkeun ruh kana eta daging anu geus diproses tadi teh salajengna eta ruh lebet kana eta daging maka eta daging anu asalna itu usti itu malik itu gerak itu ngageser itu terseran acan kuatilahna dilebetkeun ruhna kana eta daging mangka eta daging teh jadi hirup sabada hirup eta daging salajengna ngarupakkeun asana pibumeleng tur tepur kiamat aya bibit-bibit pisasaeun aya bibit-bibit pilameun aya bibit-bibit pipangambeun aya bibit-bibit pipananganeun aya bibit-bibit pisampeaneun pangetiasa kitu kuatilahna hirup jadi gerak kuatilahna hirup anu mana bahasa hirup teh bahasa Cina tapi biasa diarabkeun hartosna hirup teh dina haropa anu hartosna gerak kuatilahna gerak mangka bararijil di organum badan anu sekurang mah disebut indra baik indra pendengaran ketika indra penglihatan otak teh indra pangrasa lame teh indra pangambung teh jeung satra-satra kuatilna gerak eta teh waktu teh dietan tina 40 dinten kahiji kana 40 dinten kadua tina 40 dinten kadua kana 40 dinten katilu jadi jumlah jamleh sadayana opasasi mata opasasihan kurang sabudaya dinilai kusab ayat contoh wabil khusus di pertama mengayakan opasasi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan tubuh keterangan salajengna sabada eta ruh atuh kana daging eta gerak alias hirup teh dibibit buiteun angga otak bararijil Allah Ta'ala maparinan di tugas saya malaikat dina sabada tugas saya jireng teh nyaeta kanggo nyeratkeun asana pimastikeun takdir anu ku Allah Ta'ala bakal digariskeun ka eta calon daging mung takdirna kalebetkeun takdir mu'alaf dina sajumlah takdir nu 3
ayat takdir mu'alaf, ayat takdir mugrom, ayat takdir igrom. Kata takdir mu'alaf, ayat takdir anu ku Allah Ta'ala sikene digantungkeun antawis dipasikeun jeung hiteuna atau hiteuna jeung dipasikeunana. Di antawisna takdir Gusti anu ditugaskeun ka eta malaikat anu bakal digarikeun ka eta calon janin nyaeta wayu maru di arba'in kalimatin. Diparentah eta malaikat supados nangtoskeun opat bahasa atawa opat kalimat. Hiji dikasih rizki, nyaeta supados nyerakeun perkawis anu berhubungan sinerang rizkina eta calon janin. Saksi kawit dikandung teh kawin tanpa sirupna sarizkina ditangkaskeun juga ngan takdir rizkina teh takdir rizki mu'alaf digantungkeun kene saalitna maksudna akan ditapakeun agungna akan ditapakeun kebihna akan ditapakeun saketna akan ditapakeun seurna akan ditapakeun sakedikna akan ditapakeun rizkina di mana menina akan ditapakeun kakek ditapakeun nama geus nami deui waktu sakandungan lalu panjang umurna nyata ditambah kini kasih deui jadi opat tambah dulu sama dengan 7 hati sekolah mah disebut wawasangan atau wawasangan teh wawasangan nyata ieu daging anu geus hirup dirupikeun seperti batina salajengna 7 bulan wadahna disebut watangna diasukeun eta daging kana watan disebut wawasan jadi pageu kalaupun pageu teh kalau di dieu teh ada takdir ayat 3 masih kana mu'alaf kitu-nya. Tah kalawan nyontok ka Kangjeng Nabi Adam salajengna disebarluaskeun di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para ulama Allah Ta'ala dina waktu opat sasi teh nangtoskeun rizkina satu berkahna usukna hujannya jeung bojo hujan dikedah getol tengah doana didorong ku sadayana mugi-mugi atuh ieu rizki anu ditangtoskeun dina waktu opat sasi ku Allah Ta'ala sing dipaparinkeun hiji rizki anu turun rizki anu gampang rizki anu cepet kumpulna rizki anu barokah ngasih rizki anu biasa adorong dunia lalu akhiratna amin ya Allah ya Allah anu ngahalangan kana publik sing tebih naon bae rutinanya begitu berkana didoakeun ku sadayana anu ngahalangan publik sing ditebihkeun da kalawan berkahna doa di sadayana salajengna wa ajalihi dina upasati teh ajalna ditangtoskeun nyata umur ponokna pertengahanna panjangna salajengna termasuk maotna kudamanna kunaonna lah jeung sajabat-sajabat dina ayeuna kujalan kitu da urang gaduh kita masa tadi dunia untuk mati kalau sehat berarti orang panjang umur berarti itu sing panjang umurna sing berkah umurna biasa babak kita Allah babak kita kesuna babak kita kepadana babak kita negarana manfaatnya manfaat akhiratna diberkahna didoakeun urang sadayana amin ya Allah rabbal alamin wa amal itu termasuk amalna ya itu ibadah selesainya ibadah kedua ditangkapkeun ayeuna ibadah getolna ditangkapkeun ayeuna salajengna teh ibadah natu kumaha ditangkapkeun ayeuna tapi da urang mah niat oge hayang jadi murang kali anu saleh hayang jadi murang kali anu salihah lamun istri kudu mugi-mugi atuh amalna urang kali teh sing jadi amal saleh atau nabi amal salihah keberkahan didoakeun urang sadayana wasakyun awasaidun anu nomor kaopatna bagja silakana ditangkapkeun ayeuna satu yang itu berkana didoakeun ku sadayana mugi-mugi anu ieu sakali teh sing kalau bertemu kali anu bagja jauh dina silaka aya ajengan aya turunnya tah berarti dia didorong ke sakata tinggal ujang hontalna namun ujang hare-hare berarti berenang api-api di acara teh tapi saat itu ayeuna antara setengah doa sama Quran yang pasti atuh sampai ayat mah itu asa nabi atuh sampai satu maha saja ngaberi anu di kita ujang teh mereka babisina yang hoyong suhur dari barokah jeung gampang disuana hoyong panjang bari sehat bari netepan ka ibadah amalna sae salajengna hayang kalinya teh ujang
Ayo keterangan anu berhubungan dengan opat di hari